Bismillah ngawitan ngidung nyebat asma maha suci piduati sadayana utamina wargi-wargi nusami pada nyakseni na acara pangantenan cunduk waktu nurahayu nitih wanci nu mustari hidup ngaitkeun durian ngaitkeun asih birahi tumut parentah pangeran rek ngawangun rumah tangga sangkan pinanggih jeung bagja adiki bagja dunya akhiratna singa jadi indung nuluhung jadi istri luhur budi tanggeuy kadedeh ka asih kacaroge ku maula sing jadi bapak nu tangguh jadi salaki sajati tanggung jawab lahir batin kasep ngabelaan rumah tangga pamungkas hariring kidung pepeling rine kadang eding muga mangpaatna bakal hirup di lahir mugi Gusti ngaijabah amin ya Rabbal alamin run turun jati rahayu rahayu manjing walagri wur awur panganten disawer awur wur awur sok asa jadi tagiwur wur awur awur deui wur awur sawer deui wur awur diawur kapalih kaler wur awur diawur kapalih kidul wur awur diawur kapalih kulon wur awur diawur kapalih wetan wur awur sakitu nu kapihatur wur awur sakitu nu kapihatur parantos aya keneh geuning mangga ditasen alhamdulillah seueur keneh geuning seueur keneh muga seueur rezekina muga seueur bagjana muga panjang jodohna muga panjang yuswana muga panjang sagalana amin parantos aya keneh oh aya keneh mangga saep parantos alhamdulillahirabbil alamin
acara rentetan adat sawer sareng sungkeman parantos rengse dilaksanakan kalayan lancar. Simkuring juru rias mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.